Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe kana ieu channel dongeng mangga diantos pisan subscribe-na. Anu teu acan ngintun komentar oge mangga diantos pisannya dina kolom komentarna. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-27 nya. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana urang masih keneh nyarioskeun Ginggi teh nya anu harita diajak ku Ki Rangga Guna. Namun Ginggi harita nolak kana pangajakna Ki Rangga Guna. Saparantosna tarung sareng Ki Rangga Wisesa teh. Tah kumaha lajengnna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan baik ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ayeuna di eta tempat anu nya tiiseun nya tiris sabab waktu geus liwat janari Ginggi ukur cindekul dina batu anu depa jiga tonggong munding. Ginggi ngelup tungkul bari rumenghap sababaraha kali. Jeung Ki Banaspati geus tepung, jeung Ki Rangga Wisesa jeung Ki Rangga Guna geus tepung. Tapi saurang ge eueuh anu mawa gumbira pikeun dirina. Meureun anu acan jonghok teh jeung Ki Baguseta. Ceuk Ki Banaspati ieu murid Ki Darma anu kadua teh jadi pangagung di dayeuh Pakuan. Ngan Ginggi teu apa naha cicingna di Pakuan teh keur ngajalankeun amanat Ki Darma atawa keur marawa karep sewang-sewangan. Ki Darma ngutus para muridna pikeun bumela ka Pajajaran. Tapi ampir kabeh narjamahkeunana ku cara anu bareda. Ki Banaspati hayang jadi raja Pajajaran sabab ceuk manehna lamun manehna anu jadi raja Pajajaran bakal salamet. Ki Rangga Guna hayang nyalametkeun Pajajaran teh ku cara menta bantuan ti Karajaan Banten. Keun ari Ki Rangga Wisesa mah da jadi jalma gelo geus teu bisa diarepkeun. Ki Baguseta anu ayeuna jadi pangagung di Pakuan, Ginggi can apa ngan lamun nuturkeun obrolan Ki Banaspati jiga-jiga saengko nyaeta ngaku bumela ka nagara teh diembohan jeung merjuangkeun kapentingan dirina sorangan. Aing bingung mikiranana, ceuk Ginggi dina hatena. Ngan sanajan kitu manehna geus gilig eudeuh neruskeun lalampahan tepi ka dayeuh Pakuan, manehna tetep eudeuh ngajalankeun amanat guruna. Ngan tangtu we ceuk pikir Ginggi teh manehna dek nuturkeun kumaha anu ceuk pikirna alus. Tur ari geus mikirna kitu mah Ginggi kakedengan heula dina batu rek reureuh sakedeung bari nungguan panon poe bijil. Sanggeus beurang Ginggi mimiti neruskeun lalampahan. Manehna balik deui muru jalan Padati. Di sapanjang jalan teu loba kajadian penting anu ngaganggu kana lalampahanana, malah basa ngaliwat ka wilayah Kandagalan teh warung gede. Eueuh kajadian anu penting anu ngaganggu kana lengkahna. Lamun mah nyimpang ukurek meuli dahareun sakalian meuli pakaian anyar
nya pakaian khusus pakaian patani atau pahuma. Manehna terus bangblas ka tebeh kulon. Di sapanjang jalan sok papaliwat jeung sasama jalma anu keur nyieun lalampahan. Wilayah ieu mah bisa disebutkeun sagemblengna masih keneh kakawasaan ku Pajajaran. Beda deui jeung Tanjung Pura sisieun Citarum. Citarum mah tapel wates di zaman Karajaan Sunda. Peuntaseun Citarum kawetan eta geus wilayah Galuh. Kusabab Karajaan Sunda jeung Karajaan Galuh dihijikeun deui ku Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi tepikeun ka ngajanggelek Pajajaran atau wilayah wetaneun Citarum oge mutlak jadi wilayah Pajajaran. Ngan pedah sanggeus Karajaan Cirebon bedah loba wilayah wetaneun Citarum dijabel ku Cirebon. Tanjung Pura anu secara de jure masih bogana Pajajaran. Ari tata kahirupan mah geus kapangaruhan ku Cirebon. Hubungan dagangna katut urusan sosial ekonomi na teh lolobana geus jeung Cirebon pon kitu deui dina masalah agama. Beda jeung wilayah kuleuneun Citarum beuki deukeut ka Puseur Dayeuh, beuki karasa Pajajaranana di sababaraha tempat kapanggih loba kabuyutan. Ari kabuyutan teh hiji tempat suci jang karumpulna urang Pajajaran anu masih keneh ngagem agama luluhur. Aya batu satangtung pikeun ciri tempat karumpulkan anu rek muja Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Musti, Hyang Agung atau Gusti Nu Maha Suci. Di kabuyutan oge tempatna jalma nyuprih ilmu agama sabab didinya bakal aya purohita atau pandita. Nah di tempat anu deukeut jeung Puseur Dayeuh sagemblengna masyarakat teh ngagem agama leluhur wungkul. Henteu deui sanajan ancal-ancalan tapi da kapanggih aya masigit. Kawas kasauran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kaula henteu nyaram somah ganti agama. Anu dicaram gunta ganti agama. Teu kaop jebul agama anyar laju pindah. Sabab nu kitu mah sarakah ngaranna. Kapan dina zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Nyi Subang Larang garwana agamana Islam. Para putrana turunan Nyi Subang Larang, Walang Sungsang, Raja Sangara, jeung Nyi Rara Santang agamana Islam. Tacan para pangagung anu dalit jeung Nyi Subang Larang sapara putra eta oge agamana Islam. Lamun mah aya patelak antara Pajajaran jeung Banten jeung Cirebon. Eta lain urusan Pajajaran ijid ka Islam. Tapi ukur meleg nya meleg-meleg urusan politik tata negara. Boh Banten, boh Cirebon misahkeun maneh ti Pajajaran. Leuwihna ti kitu loba wilayah Pajajaran anu dijabel boh ku Banten, boh ku Cirebon. Ginggi ayeuna keur muru ka dayeuh Pakuan lain deuk musik-musik ulah mandi. Rek ngahudangkeun macan turu, rek uras urus soal masalah tata negara Ginggi mah. Tapi sakadar eudeuк naluntik cenah kitu jeung ngawaskeun kagiatan Ki Banaspati leuwihna ti dinya eudeuк ngawaskeun paripolah Suji Angkara anu picurigaeun tea. Ginggi ngajudi cenah Suji Angkara ayeuna geus tepi ka dayeuh Pakuan. Ginggi tetep penasaran hayang ngabuka Rusiah. Saha sabenerna Suji Angkara teh? Dititetna di sapanjang jalan di saban tempat anu kaliwatan ku Suji Angkara.
sababaraha kali aya kajadian awewe palastra anu dimitian pedah kahormatanana di ruda paksa. Bisa jadi ukur sakadar kabeneran sabab pan disagigireun eta geus jelas aya polah kirang gawisesa. Ginggi teu beak-beak rasa heran sabab lamun manehna kacida curigana ka Suji Angkara asa kaleuliwihi. Suji Angkara teh jaba gagah jaba kasep jaba beunghar asa piraku eueuh awewe anu mikabogoh ka manehna nepikeun milampah ruda paksa kasaban awewe anu dipikahayangna. Asa susah dipercaya ngan Ginggi oge tetep neundeun pertanyaan anu hese kajawab. Nah atuh saban aya Suji Angkara ngulampreng saban aya awewe ngebabatang. Kitu sababna manehna hayang tetep nalungtik Suji Angkara pikeun ngabudalkeun kapanasaranana. Harita teh Ginggi anjog ka wilayah Cibarusah. Ieu tempat manehna teu susah tetelepek jalan anu muru ka dayeuh Pakuan. Jalan Padati. Harita teh di wilayah Cibarusah lumayan rame. Saban waktu aya bae anu lalar liwat. Kalolobaan para padagang teu mimiti padagang anu laleutik. Tepikeun ka sodagar anu ngajualan barang-barang mahal seperti poslen buatan negeri Cina atau jenis kain halus buatan ti negeri Parasi atau Irak zaman kiwari mah. Ka Cibarusah masa ukur ngaliwat sabab tujuan utama nama rek muru dayeuh Pakuan Ginggi teh. Dina kanjut kundangna Ginggi masih merekis duit kencring. Boh logam emas, boh logam perak. Tong boroning duit pamere ti Sunda Sembawa anu sakitu lobana. Dalah pamere ku Wado oge anu ukur duit perak masih keneh loba. Kusabab hayang bari reureuh Ginggi megat roda Padati anu muru kakulonkeun. Daek teu katumpangan ku kaula. Ceuk Ginggi ka kusir Padati anu kabeneran muru kakulonkeun. Mimitina mah kusir Padati teh ngahuleng meureun aya kahariwang nu hayang milu teh lain jalma bener. Ngan sanggeus Ginggi ngasongkeun duit perak aya kalima kencringna kusir teh molotot lain molotot ambek tapi bakat ku atoh. Buruhan ngakut barang oge teu setengah nati duit anu dibikeun ku Ginggi. Bari nerekel teh kana Padati Ginggi mesem ceuk pikirna jalma mah babari robah mikir dina curiga robah jadi percaya teh teu pira pedah dibere panggaleuh atawa duit ceuk basa kiwari mah. Ginggi ayeuna mah geus rada tartib dina babagi rejeki. Manehna geus bisa nimbang-nimbang sabaraha kudu mere duit ka jalma anu ku manehna dipentaan tulung. Kamari-kamari mah dianggap royal teuing, mihapekeun kuda bae diwanayasa mani mere 2 kencring duit emas. Atuh cenah mahi jang dahar di warung Tanjung Pura, mahi jang meuli tanah lega keur pikeboneun. Acan deui waktu di Tanjung Pura basa dahar teh duit manehna teh mani mahi jang ngagedean bangunan warungna. Ayeuna mah meureunna merena rada diirit tapi sanajan sakitu oge tetep we masih dianggap gede jang anu dibere mah. Pikeun kadua kalina Ginggi nyerengeh sorangan. Ayeuna mah hatena nyeungsirikeun talajak manehna. Cek diri na kumpar bawa duit jalma teh jadi hitung ijir itu cenah pan kusabab geus nyaho hitungan duit manehna ayeuna make nimbang-nimbang heula sabaraha kudu mere atawa kudu mayar. Basa mireungeuh kusir Padati mani acong-acongan nganuhunkeun dumeh duit kencring perak teh gede hargana
harita keneh dina jero hatena Ginggi nyarita, ah engke mah teu kudu mere sakitu cenah nya. Itung ijirna teh hiji hal anu teu kungsi kapikiran ku jalma can nyaho duit. Ginggi anjeun ceuleu dina tumpukan kain balacu harita teh. Ceuk tukang padati eta barang pesenan sodagar di dayeuh Pakuan gitu. Jang jualeun engke ari waktuna pesta kubara bakti. Iraha teh Ginggi tumanya sabab manehna inget pesta kubara bakti di lembur cai teh ya. Nya kudu we 5 bulan deui mah tembak kusir padati. Ginggi mikir hartina indit ti lembur cae teh geus 6 bulan. Betras inget ka Nyi Santimi Ginggi teh. Ginggi ngarasa dosa ka itu ka ieu. Dosa ka Nyi Santimi anu dijangjian eudeuh dikawin. Oge dosa deui Ginggi teh ka jajak kaseta anu daria hayang ngawin Nyi Santimi. Pada anu jelas paeh poso hayang ngawin mah nya jajak kaseta gitunya. Kabuktian dariana tepikeun ka ngalamarna pisan. Ari Ginggi naon kacintana make janji rek ngawin sagala teu pira nu jadi sabab musababna mah kusabab geus ulin birahi cenah kitu Pak Ikno. Beri teu katalian ku hukum. Zaman harita mah katalahna teh ngalambang sari cenah. Nyamun ceuk Islam mah jinah gitu. Ginggi ngarasa geus nyieun kasalahan. Sanajan manehna acan ngagem agama tapi da sacara naluri naon anu dipilampah ku manehna teh geus salah. Atuh sok komo lamun geus dipatalikeun jeung agama. Apanan dina tata etika agama karuhun oge aya ucapan yen baga purusa teu beunang digunakeun sakarepna baga rarangan awewe jeung purusa rarangan lalaki. Pamuga dina pesta kuwera bakti di dayeuh Pakuan engke kaula teu manggihan awewe ceuk hate Ginggi harita teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya, ieu rada ngesang mangga ieu. Sumanget teuing ngadongengna. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana, aturan wilujeng wayah kieu ka sadayana mudah-mudahan anu nuju ngadarungkeun dongeng nuju daya dina kayaan sehat wal afiat, sehat lahir tu mekaning batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha anu tos dibewarakeun ku Mang Aa, insyaallah dina channel dongeng Mang Aa ieu salianti Mang Aa ngadongeng anu nuju digarap ayeuna dongeng sarep di pajajaran oge aya garepeun keneh dongeng potretnya teu acan kagarap deui. Oge engke baris Mang Aa baris ngadongengkeun dongeng-dongeng naskah anu kapungkur teh anu kamari pantos diibarkeun nya ka para wargi mitra kaum dangu sadayana. Da kumargi sakitu mangga kanu mika cinta mika landep kana dongeng Sunda manco we terasnya dina ieu channel malih mah dibewarakeun diiberkeun ka para wargina ka tatanggina nu mika landep kan dongeng Sunda supados subscribe we ya nami sumanget ka ngomong ngadongeng gitu nya. Mudah-mudahan lah sadayana sing aya dina kabarokahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami baya teraskeun ieu dongengna supados ieu dongeng teh dongeng panjang. Dan aya ratusan episode atadapi engke teh dina dongeng sareupna di pajajaran nya. Angga urang sami-sami teraskeun. Rame geuningnya jajalaneun di dieu mah ceuk Ginggi.
Panona mireungeuh loba jalma anu nyieun lalampahan. Tapi da teu rame jiga baheula, cek tukang Padati. Ginggi seuri maur. Padahal aya anu nyarita yen zaman teh biasana maju ka hareup. Tapi nah habet aya anu boga anggapan zaman bareto maleuwih maju batan zaman ayeuna. Dina zaman Kangjeng Prabu Siliwangi mah perdagangan teh kawilang maju. Ceuk Kusir Padati bari mecut lalaunan kana tonggong munding anu leumpangna anca. Ginggi heran sabab bari cacarita teh kitu teh. Tukang Padati bari culang cileung sieun aya anu ngadengekeun. Cenah pamarentahan anu ayeuna teu resepeun ka jalma anu muji-muji mangsa lawas bari ngagogoreng mangsa kiwari. Zaman mah robah, ngan anu dimaksud robah teh bisa leuwih maju, bisa leuwih mundur, ceuk tukang Padati. Ceuk tukang Padati deui, ari anu disebut kamajuan teh eta gumantung kana situasi jeung kamampuh anu mingpin. Ari ayeuna mah cenah pan jaba dipingpin ku raja anu teu gagah teu rongkah, jaba kaayaan anu mawa berwit sagala susah teh. Ginggi ngareret ka tukang Padati anu umurna kira-kira 50 tahunan manehna muji yen sanajan ukur tukang Padati tapi nyaho kana situasi nagara. Nya kaula rada nyaho saeutik-saeutik sabab tingongora geus jadi kusir Padati anu ngalanglang ka mana mendi. Nya sahan teu na nyaho jeung bisa ngabanding-banding ti zaman ka zaman. Cenah ti baheula manehna sok ngakut kain kasar ti sababaraha tempat diiangkeun ka dayeuh Pakuan. Engke ti dayeuh Pakuan ngakut barang-barang buatan batur anu leuwih alus. Pan kain buatan Campa Cina Maladewa leuwih halus, turun jangkar di Darmaga Cihaliwung. Geus kitu disebarkeun ka karajaan-karajaan leutik anu kaereh ka Pajajaran cenah. Ayeuna mah geus langka kajadian kitu, pan geus loba palabuhan bogana Pajajaran anu dijabal ku Banten atawa ku Cirebon. Jadi Pajajaran mah geus teu bisa ngayakeun perdagangan langsung jeung mancanagara, ceuk tukang Padati. Nya cenah lain eueuh barang-barang ti nagara sejen ngan hayang tepi ka Pajajaran teh kudu ngaliwatan sodagar Cirebon atawa Banten. Tang tu hargana oge leuwih mahal sabab bakal batina bakal patatalepa, ceuk tukang Padati. Tukang Padati ngadongeng yen bareto saban tauna Darmaga Sunda Kalapa sanggup ngirimkeun pedes, pala, asem, malah tua. Jero sataun bisa ngirimkeun 1000 kapal jung. Sabalikna ti Sumba ngadatangkeun kuda lobana 1000. Ayeuna ge bisa ngan jumlahna moal sakitu, kitu oge tetep kudu ngaliwatan sodagar ti Banten atawa ti Cirebon, ngomong tukang Padati deui. Sagalana dialas ku pihak anu unggul perang cenah. Munding anu leumpangna anca teh diatur sina milihan jalan anu rada rata sakapeung kusir Padati. Kudu turun lamun kikiping Padati ngaganjel kana batu. Ceuk tukang Padati jalan anu alus di balai maukur ti lawang saketeng di wilayah Jahwi kita atawa benteng luar karaton. Sakawal nyebutna kana eta gerbang tapal wates kota Lawang Gintung. Ayeuna jadi hiji lembur di kota Bogor. Luareun eta mah kurang kaurus, cenah bari nerekea deui kana Padati. Ceuk manehna bareto mangalaman alus raruksak dina zaman Prabu Surawisesa.
Pandina zaman inya nama waktu teh beak dipake perang lawan Cirebon cenah. Sadila 15 tahun jadi raja, ngalaman 15 kali perang jeung Cirebon. Omong tukang Padati deui. Sang Hyang Musti geus ngatur aya anu datang, aya anu indit, nu heubeul diganti ku nu anyar. Omongna deui. Harita teh roda Padati terus maju sanajan anca tapi akhirna anjog katapal wates dayeuh Pakuan. Cek tukang Padati dayeuh Pakuan teh dikubeng ku kuta atawa benteng. Aya 2 lapis benteng kahiji jahwi kita atawa benteng luar karaton. Lamun cek hitungan ayeuna mah kurilingna jahwi kita teh 7 ka 18 kilometer. Lamun prajurit keur tukur perlu sapoe sapeuting ngurilingan benteng teh. Lamun indit ti istal wayah meletek panon poe datang deui ka istal teh nya isukna wayah sakieu ceuk tukang Padati. Ke ari sia Sujang urang mana jeung dek naon kaperluan nyaba ka dayeuh Pakuan teh. Geus tereh ngaliwatan lawang saketeng atawa lawang gintung tukang Padati nanya cenah tumanya sarupa kitu teh sabab engke di lawang bakal ditalek kuno jaga naon keperluan ngaliwatan atawa asup ka wilayah jahwi kita teh. Ari kaula mah geus moal ditanya da geus arapaleun tapi ari kasia mah itu can wawuh pasti bakal dipariksa ceuk tukang Padati. Kaula mah urang Tanjung Pura muru dayeuh Pakuan sabab rek nepungan dulur anu katelahna Purbajaya. Mamang wawuh teu? Tukang Padati ngahuleng ditanya kitu teh. Kewe urang tanyakeun kanu jaga keamanannya cenah. Basa rek asup kalawang saketeng euleuh waktosna para wargi mitra kaum dang sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu lalakempahan Ginggi teh kumahanya ieu. Buki rame wae ieu. Teras we manco dina dongeng sareupna di Pajajaran. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun nuju jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.